Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang siswa kelas genep SD Nasional Amanah Bangsa. Mugi aranjeun sareng keluarga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah barudak urang tiasa ditepangkeun deui ngaliwatan pangajaran daring. Dina kasempatan ieu Bapak share pembelajaran nganggo video atanapi YouTube. Mangga Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Barudak dina kesempatan ieu urang neraskeun pangajaran bab 2 bahasa Sunda nyaeta di halaman 38 dugi ka halaman 40. Mangga urang mulai. Submateri nu kahiji nu mimiti nyaeta mere tanggapan. Mere tanggapan tina caritaan guru kelas. Kumaha nurutkeun pamadegan hidup tina kagiatan nu baris diayakeun di sakola. Nah, ieu contoh. Ya, ini contoh kalian memberi tanggapan pada kegiatan di kelas. Oke, contoh barudak ini kata guru. Engke dina bulan Oktober di sakola urang baris diayakeun kagiatan porseni. Waktuna salila 4 poe. Tanggal nu pasti engke nyusul saentasna rapat Bapak Kepala Sekolah isukan di kacamatan. Ieu kagiatan teh ngahaja diayakeun di sakola urang, luyu jeung program kagiatan sakola. Nah, ini rencana kegiatan di bulan Oktober selama 4 hari yang tanggalnya masih menunggu hasil rapat kepala sekolah di kecamatan. Berarti ini lomba antar kecamatan ceritanya. Nah, tanggapan yang bisa kalian berikan, tanggapan bisa dibere ku idap, nyata A. Kagiatan porseni kacidahadena, sabab bisa nembongkeun bakat sewangan siswa masing-masing. Oke. Itu. Yang B, kagiatan porseni pohara hadena, sabab bisa ngahudangkeun sumanget. Oke. Bisa ngahudangkeun sumanget. Sumanget naon? Sumanget berprestasi, bersaing dina hal anu alus, anu hade. Nu C, waktu nu ngan 4 poe rasana kurang. Ya, waktunya cuma 4 hari, rasanya kurang. Ya mungkin karena begitu semangatnya dan merasa ini suatu perlombaan yang besar, mungkin. Terus yang D, mun bisa mah kagiatan porseni teh saminggu. Nah, jadi lanjutan dari tanggapan C. Dari mana tanggapan ini diambil? Ini bisa diambil dari per kalimat. Nah, dari satu paragraf ini, dina hiji paragraf ieu aya sababaraha kalimat, aya 4 kalimat. Nah, ini masing-masing kalimat bisa diambil pokokna, ya, pokok kalimatna. Ya, atau ide pokok kalimatna bisa diambil di dia dijadikan tanggapan. Nah, ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, tos biasa kan? Udah biasa ini di bahasa Indonesia. Terus kemarin sebelumnya juga sudah ditugaskan tentang mencari
kata kunci atau mencari hal-hal yang penting. Oke, hal-hal pokok dinu paragraf. Nah, ya tugas anu kahiji. Salajengna urang asup kana maca gancang, baca teks. Di dia tugasnya maca gancang berarti membaca cepat. Membaca cepat dia kudu diasah, harus diasah dengan rajin membaca. Karena kalau membacanya malas, pasti penangkapannya juga lambat. Oke, Bapak bacakan judulnya Persami. Ya, persami tanam? Iya benar. Perkemahan Sabtu Minggu. Tuh di dia ya gambarnya tuh. Api unggun, barudak, make pramuka. Oke, mulai. Dina raragami eling proklamasi kemerdekaan sarta eling ngadegna kabupaten, SD Mekarjaya ngayakeun perkemahan. Perkemahanana dilaksanakeun dina poe Sabtu jeung poe Minggu. Nah, kan persami Sabtu Minggu. Kusabab kitu eta perkemahan teh dingaranan persami. Pamilona pesertana sakur murid SD, semua murid SD dari di kelas 4, di kelas 4 hingga kelas 6. Dari kelas 4 sampai kelas 6. Oke, dilanjut. Rupa-rupa kegiatan nurek digelar dina kegiatan eta diantarana bae tali temali, semapur, malurug tanda jejak, sandi morse jeung rea-rea deui. Nah, ini biasa kegiatan pramuka ya. Tali temali, semapur, mencari jejak, morse. Nah, itu malahan acara kesenian oge teu katinggalan digelar. Nah, ada hiburan tuh kesenian dari masing-masing sekolah biasanya. Dina panungtung acara biasa digelar api unggun. Nah, siga ieu api unggun. Bari nembangkeun lagu syukur. Nah, terus perele nembangkeun lagu syukur dipungkas ku rupa-rupa atraksi di tiap kelas. Nah, setelah menyanyikan bersama lagu syukur, ada atraksi tiap kelas. Ada baris berbaris, puisi, dan lain-lain. Bisa juga ditambah ada renungan malam. Pangaweuruh naon nu bisa kapimilik tina kegiatan kemah? Nah, apa yang bisa diambil dari kegiatan kemah? Nah, di dia tina kegiatan kemah diharapkan mimbanda rupa-rupa pangawaruh antara lain. Nah, diharapkan yang bisa diambil manfaatnya oleh siswa. Satu, mibanda kepribadian nuluyu jeung ajaran agama. Agama tentu yang utama. Mibanda mental moral jeung budi pekerti keur kahirupan sapopoe. Praktek sehari-hari. Nu katilu mibanda kaparigelan keur bekal dina kahirupan. Itu penting dina saat-saat apalagi saat pandemi begini, saat-saat terdesak, banyak tekanan, seorang pramuka biasanya daya tahannya tinggi, banyak kreativitas. Yang keempat, nu kaopat mibanda kesehatan jasmani jeung rohani. Nah, itu karena di kepramukaan dilatih fisik, mental, juga keagamaan dan sosialisasi dengan sesama. Jadi pramuka teh penting pisan keur sakumna pemuda Indonesia dina ngaheuyeuk pangwangunan. Jadi penting banget. Nah, pancen di dia teu kudu dijawab. Ini kegiatan dasar kalian.
biasanya tugas-tugas dasar menentukan bagian-bagian dari sebuah teks atau cerita atau karangan. Nah, dia bisa dicokot kecap-kecap nu penting. Contohnya proklamasi. Nah, proklamasi teh, ya pamilon teh naon? Nah, ieu hafalkeun ieu pramuka teh naon, mibanda, luhur, jeung sejeuna. Itu barudak nya jadi penting pisan kegiatan pramuka teh. Ngan ieu lamun kegiatan lamun kondisi pandemina tos normal. Kumaha lamun nuju pandemi ieu kegiatan pengetahuan ya, pengetahuan kepramukaan bisa ditinggali kegiatan-kegiatan kepramukaanna di YouTube, di sosial media lain. Nah, sebagai penambah pengetahuan heula, pengetahuan dulu untuk prakteknya semoga pandemi bisa segera berakhir. Amin. Oke barudak urang asup kana materi akhir dina kesempatan ieu. Urang rek ngabahas aya di dieu kecap-kecap ya. Kecap sabalikna antonim. Nah, kecap sabalikna di dieu berarti lawan makna kata. Dalam bahasa Indonesia sudah biasa kalian pelajari ini, dalam sehari-hari juga sudah. Jadi aya luhur lawanna handap, mieling lawanna mopohokeun. Mieling itu mengingat, mopohokeun melupakan. Oke, mimiti lawanna antonimna sabalikna tungtung, awal akhir. Nah, ningkatkeun sabalikna nurunkeun ya. Nah, di dia aya pancen kadua ye. Nah, di dia tos aya lawanna alus, lawanna jore, hirup, lawanna maot, panjang, lawanna pondok, poek, lawanna caang, pegang, lawanna lintu. Pancena naon? Pancena siga di dia, contoh di dia. Jian kalimat masing-masing kecap. Kecap alus kalimatna naon tah? Seret. Nah, siga ieu luhur. Jian kalimatna kusabab diajar terus manehna luhur ilmu. Lawan handap. Nu males diajar tangtu ilmuna oge handap. Nah, mieling lawanna mopohokeun. Jian kalimat tina kecap mieling, urang wajib mieling proklamasi. Jian kalimah mopohokeun lawanna ieu, urang ulah mopohokeun proklamasi. Nah, ieu pancen kadua, tugas kadua anjeun ya. Ieu tugas anu mimiti anu ieu mere tanggapan sareng ieu anu pancen kadua kerjakeun di buku tulis bahasa Sunda ya. Ya, terus Senin dikumpulkeun ka sakola bukuna nya. Nah, sakitu bae alhamdulillah pangajaran dinten ieu beres, mugi aranjeun ngartos. Semoga kalian semua mengerti dan bisa mendapatkan ilmu hari ini dari bahasa Sunda ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hatur nuhun ka ayah bunda oge. Oke. Hatur nuhun kasadayana. Bapak tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.